Bismillahirrahmanirrahim. Aslun ari ieu eta hiji pasal. Fi nafaqati dina ngajelaskeun nafaqah. Minal infaqi ari nafaqah eta meunang nyokot tina lapad al infaq. Wa huwa jeung ari tu al infaq eta al ikhraju kadar-kadar ngaluarkeun. Yajibu wajib naon al muddu samud al ati nu bakal datang. Wa ma jeung perkara utipan nu diatapkeun ieu ma alaihi kana eta mud. Li zaujatin pikeun pamajikan walau amatan jeung sanajan eta amat wa maridotan jeung sanajan anu gering. Makanat anu ngongangkeun ieu zaujah minal istimta'i tina dialap suka. Biha ka eta zaujah. Wa min naqliha jeung tina pindahna eta si zaujah ila hayasu syaa kamana bae karepna itu si zauj inda amni thoriqi dina nalika amanna jalan wal maksudi jeung anu dimaksud tempat anu dimaksud. Walau birukubi bahrin jeung sanajan ku numpak kana lautan golabat anu ngalindih fihi dina rukubi bahrin assalamata kana kasalametan. Fala tajibu maka teu wajib ieu nafaqah bil aqdi kusabab akad khilafan kalawan ngabedaan lil qadimi ka kaul qadim. Wa inna matajibu jeung pastina wajib itu nafaqah teh bitamkini ku ngongangkeun yauman dina hiji poe pa yauman tuluy dina poe anu saleterusna. Wa yusadaqu jeung dibenerkeun sahua itu zauj biyaminihi kalawan sumpahna zauj fi adami tamkini dina henteu ayana ngongangkeun dirina eta pamajikan dialap suka kudu jadi salakieuna gitu. Wahia bari ari tu zaujah pi adami nusyuzi eta dina henteu nusyuz. Wal infaqi alaiha jeung nafaqohan alaiha ka zaujah. Wa idza makanat jeung di mana-mana ngongangkeun saman jama yumkinu anu mungkin naon atamatu ngalap sukana biha ka eta zaujah walau min ba'dil wujuhi jeung ti sanajan tina sebagian pirang-pirang jalan. Wajabat wajib naon mu'natuha biayana mu'anuha pirang-pirang biayana ieu zaujah. Walau kana jeung sanajan kabuktian sa zauju salakina eta tiflan budak leutik. La yumkinu anu henteu kongang non jima'u jimana si tiflun. Idlaman alantaran teu aya panyegah eta tetep min jihatiha ti jihat zaujah. Wa in ajazat jeung sanajan apes itu zaujah an wat'in tina wati bisababi ghairi sigori kusabab salian ti leutik keneh karotkin seperti ayana rotak. Parjina kahalangan ku daging au marodin atawa kusabab gering au jununin atawa kusabab gelo. Lain ajazat henteu lamun teh maapes itu zaujah bisigori kusabab leutik. Biangkanat kurekanin kabuktian zaujahna teh tiplatan eta budak leutik keneh. La tahtamilu anu teu bisa nanggung ieu zaujah al wat'a kana wati. Fala nafaqata eta maka teu aya nafaqah eta tetep lapikeun zaujah. Wa in sallama jeung sanajan masrahkeun hak ka zaujah saha al waliyu si wali ila zauji ka salakina. Illa yumkinu lantaran teu mungkin teu kongang non atamatu ngalap suka biha ka zaujah kana syizati we teu beda saperti awewe anu nusuz bi khilafi man kalawan beda jeung jalma
Zaujah tahtamilu anu bisa menanggung ieu manhu kana wati. Wa yasbutu jeung tumetep naon zalika itu tamkin ngongangkeun biikrorihi ku ikrorna si zauj au bisyahadati bayyinati ataku saksina ku persaksian si saksi bihi kana eta iqror. Au bi annaha tawa kusanyana eta si zaujah fi ghaibatihi dina eueuhna ieu si zauj bazilatun eta anu masrahkeun li taati kana taat mulazimatun anu netepan lil maskani kana imah. Wa nahwi dzalika jeung sanyana ieu mazkur badilah lil ta'ah mulazimah lil maskan. Walah jeung eta tetep meunang pikeun zaujah mutalabatuhu ari nyuprihna ka si zauj biha kana nafaqah. Yen aroda lamun ngamaksud si zaujna saparon kana lumaku tawilan anu jauh. Walau raj'iyatan jeung sanajan istrina teh eta nu ditolak raj'iyah. Wa in kana jeung sanajan kabuktian itu zaujahna teh eta hailan anu henteu keureuneuh anu henteu hamil. Ayajibu tegasna wajib laha pikeun ieu raj'iyah naon ma perkara zukiro anu geus dicaritakeun itu emak. Ma tegasna perkara ada anu ngalianan ieu mah alat tanzifi kana alat bebersih. Libaqoi habsihi karena tumetep nahana eta si zauj laha ka eta si zaujah. Wa qudratihi jeung kawasana zauj ala tamattu'i kana ngalapsuka biha ka eta zaujah birrojaati kurujuk ku balik deui. Walimtinaihi jeung karena narima kacegahna zauj anha ti zaujah lam yajib maka teu wajib laha pikeun zaujah naon alatut tanzifi alat bebersih pirang-pirang alat bebersih model sabun odol wayus kitu jeung ngalagrakeun mu'nataha kana biayana ieu zaujah naon ma perkara raj'iyah berarti nya wayus kitu jeung ngalagrakeun mu'nataha kana biayana eta raj'iyah awewe anu ditolak raj'iyah naon ma perkara yus kitu anu ngalagrakeun ieu ma mu'nata zaujati kana biaya pamajikan kan nusuzi seperti kusabab nusuz. Watu sodaku jeung dibenerkeun ieu raj'iyah fi qadri aqraiha dina ukuran pirang-pirang sucianana ieu raj'iyah biyaminin kalawan sumpah. In kadzaba lamun ngabohongkeun si zauj ha ka eta zaujah. Wa illa jeung lamun teu ing kadzabaha fala yamina tah teu aya sumpah eta tetep. Wa tajibu jeung wajib naon an-nafaqatu nafaqah aidon deui limutallaqatin pikeun anu ditolak hamilin anu hamil bainin anu bain pegat bitolak salasi kusabab tolak tilu. Jadi wajib nafkah keneh lamun teh mah keur hamil istri nu ditolak bain. Awil khul'i atawa kusabab khulu. Awil paskhi atawa kusabab pasah. Bi ghairi muqarrinin kalawan teu aya nu ngabarengan kana akad. Wa in mata jeung sanajan maot sa zauju salakina qabla wad'i sameme ngalahirkeun. Malam tansyaz salagi henteu nusuz itu si zaujah mutallaqah anu hamil teh.
Walau anfaqo jeung lamun nganafakahan zawaj bidzannihi kalawan sangkana ieu hamil sugan teh keur hamil nu ditolak bain teh dinapakahan pabana tuluy we na tetela jelas naon adamuhu teu ayana ieu hamil rojaata meunang nagih deui ieu si zauj alaiha ka zaujah kamu tolak. Amma idza banat anapun di mana-mana bain saha al hamilu anu hamil bimauti ku sabab pegat gitu di mana-mana pegat saha hamil nu hamil bimauti ku sabab mautna si zauj maut salakina wala nafaqota tah teu aya nafaqah eta tetep. Wa kadza jeung eta nya kitu deui la nafaqota teu aya nafaqah eta tetep di zaujatin pikeun pamajikan talabasat anu tumandang ieu zaujah bi iddatin syubhatin kana iddah syubhat wati syubhat bi anu tiat kurekaan yen diwati itu zaujah bi syubhatin ku sabab syubhat wa illam tahbal jeung sanajan teu hamil teu ngandung itu zaujah. Nah naon sababna lintifa itamkini teu dinapakahan teh karena narima eueuhna ngongangkeun awakna. Id yuhalu lantaran dihalangan bainahu di antara zauj wa bainah jeung antara eta zaujah. Ilan kidoil iddah nepikeun ka narima beakna iddah.